Guys, ini ikan hasil tangkapan tadi ya. Airnya sangat gurih. Aya jelema teu warauh euy. Moal intel kitu. Tuh itu tuh. Ayo mah intel bodor meureun eta seureun lagi ka ditu. Ada itu budi. Nya. Aduh, bingung gerobok segala. Aduh, tobat ayo. Moal kecepet huruf pedas lain sudah. Oh nya enggeus nya enggeus apa lima si balagadona teh nya oh meureun nya ieu babaturanana meureun nya segeling tobat ai lelo karena rawan cenanya Mang cepot kapan wae mang aya we lemut we ngojang euy kumaha lain sehat yang Alhamdulillah sehat mah kumaha samulina alhamdulillah pangestu dewek mah kujangan senantiasa always gitu naon eta Gusti nyanyi kecepetan astagfirullahaladzim rupa-rupa wae nya geus mending ku suling bakal genang atuh di sawah kieu mah ulah lagu teu pararugu kitu sadudang kaum mau ngalagu luduk mah kemudian kabentar mah gelap gitu dan kieu atuh genah beuh teh ka mana nya selain sujang lain tadi mah tuh kieu jadi genang mata pulang aduh tobat hai lelah lagi udah janjang pulangan tinggal seling sudang tahun kieu genang kana cilik tistil erang mata kitunya nyeredet kena hete sumarambah kena bayar tobat hai lelah lagi subhanallah kitunya ieu pemandangannya meni hade kieu cuaca cerah itu secerah hatiku padamu tobat dulu isi lain pun naon itu sujang ruang riung sisi balong kada dikadabur ieu marsean lauk mang pan bade liliwetan biasa bakunya geus liliwetan teh hayo teh bosen selain sujang jeung aya tanggal laukna di sa balong sah da selain malin teh boga balong gitu mau nang mau si sujang aduh ulah pi omongin sujang komo di balong batur mah sanes atuh mang ieu mah kenging ti eta balongna jajang gitu halus atuh ari bebeja heula mah kan orang Sunda mah kudu mipit kudu amit lamun ngala kudu bebeja gitunya lamun nyair kudu nyengir sok-sok ketuburukeun aya dek lilibetan manggu dewek agehannya sujang dewek sarua selila teu ngedar lauk gitu siap mang kurang gaskeun waduh eta jeung kaya gogok dicangcang teu jang aduh naon mang sieun ku gogok linsin dewek mah era gitu boga hutang ka gogok teh nyajang dalam kurang dipikir dibulak-balik gitu dibeuweung diutakkeun gitu tapi ulah dicokot tuh ya tuh geuleuh ieu ngomong nguragan taneuhna aya di muningan badug monjang piwarang sampe heula eta gogok pamang ngaragokan lamun ditetenan eta nikmat nu tos dipasikeun ka urang teh meuni aduh Gusti tobat ilallah
maka tengah tujangnya gitu sok aina pikiranku selain jang selain temilu melak lauknya nya temilu melik bibitna temilu ngurus nah juk ngalah begitu eta teh nya sare eta mekang jajang anu padang mester pribumi teh bager gitu tapi dah hakikatna mah teu kitu ku Allah Subhanahu wa taala kitu manahna di naon sanes dileakeun kitu jadi jug sok bagi akun kitu bari anyar pinangi kitu teh hakikatna dengan seizin Allah Subhanahu wa taala kitu aja cek ajengan eta cek ajengan lain dewe pengarang sorangan atuh piraku nya ditinggal teh silang mojang lo mano gratis lauk gratis jeruk gratis nya wifi gratis meni aya gunahnya kitu silang gratis wae kitu tapi ditinggal silang kedewe nya kanu parentah aluna asa kitu asa sigapi lain ni kanu salat komota si lain si balagadona gak bangunat utaranya si lain atau bulang bentong kada sesudang eta salat amat ulah ditinggal pun kitu soalnya eta teh kalintang penting kitu cek jangan gitu salat mau diibaratkeun lagi siga hulu mastaka kitu nya mastaka sirah kitunya urang teh ari ka pada nyebut nage mastaka pada sim kuring cenah tadi siang tuang sareng mastaka pada cenah iku ai kajelema kitu hulu mastaka sirah kitunya cek ajengan teh kitu cenah sesudang salat teh diibaratkeun lamun dina awak mah sirah kitu jadi lamun silain tara salat teh jadi siga ibaratna huluan kitu silain teh Mohon rumaos Bang. yo bisi kurang percaya gitu atau can silain can caya gitu tanyakeun we ka ajengan gitu ajengan maman kamandanu gitu ajengan aya di sidang heula gitu sok bejakeun cek dewek kitunya gitu salat teh siga hulu dinu awak gitu duh bisi pajarkeun dewek jijeunan gitu aduh da orang teh meureun moal hirup tuluy di alam dunya kitunya jangnya orang teh bakal maot gitu ngalaman maot gitu tadi akhirat mah cenah amalan anu Paris ditanya pangheulana tuh salat gitu awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salat cenah kitu eta teh ilmu ti maman kamandanu Aceh Aceh maman kamandanu ajengan jadi amal jelema anu pertama bakal ditanya teh salatna kitu mun salatna bener amal kabehanana kitu mun salatna goreng banyak goreng kumaha lamun silain tara salat aduh Gusti tobat ilallah ai pangaresep maulinnya kitunya pek bae deka tungtung dunia deka liang cacapet oge deka luhur langit ge kitu teu nyari kitunya pangeran mah ngan eta palebah ibadah kitu parentah Allah umat kitu ulah wani-wani ninggalkeun kitu malahan manu ngalalawadekeun oge masih kena bakal aya mamalana gitu selain ti dosa atau dosa doraka kenaon gitu jang lamun silain ngaapi lainkeun kana ibadah salat engke teh aya dampak na kitu kana kahirupan teh gitu bakal karasa kusorangan gitu moal eutik batur moal cekel jeung mata lamun urang osok naon misalkeun nete
komplek nicak semplak sudah jatuh tertimpa tangga katingan emer gitunya. Saiki orang kudu evaluasi diri, kita introspeksi diri, kita kudu curiga orang teh. Nah orang teh karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala teh ngaguba atau ngaapilain kun gitu. Jadi ulah pinter nyalakan batur gitu nya orang mau. So kadang-kadang gini seleng melamun berhasil gitu dina hiji naon gitu. Di aku menang sorangan cenah. Soangan teh gitu nya gitu. Lamun tani gitu berhasil diakukeun menang sorangan, menang gemuk gitu. Lamun dagang payu ngaku menang sorangan, jago ngolo cenah, jago ngalobi gitu dinu bisnis diaraku gitu. Ai palebah rugi mah dinyalakeun ka batur. Aduh, mencari kambing bule lagi kambing boleh mencari kambing hitam nemlekeun we ka batur senegara-gara batur senete balik segala-segala galgalna kitu. Aduh yang dek kemana ieu kan dewek kercara macan beres. Aduh Iya mang orang kumaha heula laukna mang pantes beres gitu. Ieu kakara ieu 5 ya keneh di ditu ieu lah ke kurang bersihan lah. Guys, ini ikan hasil tangkapan tadi ya, kita bersihin dulu, katanya mau kurang goreng. Guys, saya mah dulu kita bersihin dulu ya. Kadang-kadang masih dia sirup. Biasanya marotak kene guys, marotak saya dia di waktu ya enggak ya tanah air tadinya dunia di beres itu di itu jalan nikmat terus di kampungnya saya lontar gede. Ayo tuh yang ada nyusul tapi saya cara kayaknya gede kayaknya kita nak kangkungnya sawaunya apa poe sawau guys sawau guys makanan ini yang mana menu tradisional orang Aler kangkung dan kangkung. Ini bandarnya guys, bandar kangkung guys.
Airnya sangat mengganggu lidah guys. Dulu guys. Dulu guys. Garing. Motram. Kira tuh badai ka itu ka Guntur. Orang rada ini ya pas Iwan libur dia. Tadi ituan ka leuweung mangsang teh. Kemi. Ada? Lagi kayaknya. Ya. Oh. Iya hurung tuh. Hari ini alhamdulillah saya bersama rekan-rekan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala bisa kembali bersilaturahmi dengan Kang Jajang Kampung Mister. Kang Jajang. Ini dia, guys, tuan rumahnya. Alhamdulillah setelah ngabagiakeun gitu. Lagi masak lauk. Lain ngabagiakeun dia memaksa tamuna. Suruh maka si ganteng kalem lagi. Jadi tadi nemeng Bama kan aya lawatan balik gitu. Jadi di hari lama tapi papan-papan Kang Jajang di kantor di Bumi. Kami tadi itu sawah aja ngan sawahna sawah kangkung. Suruh manuk aja. Tahu kan yang ningali manuk buka we di YouTube si Jago Ulin. Iya ngerah ka ieu. Jadi ini hari ketiga daripada bulan Idul Adha. Berhubung daging domba dan saukur saganting dua ganting tapi lumayan. Sekanting dua kanting. Sekarang ada ikan satu tuma sagarina ya. Setengah matang ya. Ini lagi pergantian koki. Chef, bukan koki sekarang mah istilahnya. Bukan chef Uklis, dia chef Guma chef. Lain Sep Ujang. Chef Guma. Alah lagu enak ke Sunda. Di Beladi itu mah aliran metal jadi sangat glamour. Itu oge. Uga teh besan drama. Ini minyaknya spesial ya. Spesial grade. Basis ubisnya. Spesial seblak. Basis ubisnya. Itu jago sih atau si Odin oge. Dari itu kita semua terus komplit ya. Organ.
Organ tubuh ada juga. Organ tubuh ada juga. Kayak ngerekam bawah sadayana. Ada rame deui terus. Terima kasih kepada saudara-saudara kawan-kawanku atau napi sawae baraya-baraya di kota dulu jemur gitu yang telah sudi mampir atau masuk warung makan yang sudah sudi menonton video Si Jago Ulin gitu. Jadi mudah-mudahan yang senantiasa menonton video Si Jago Ulin senantiasa disehatkan selalu, Amin. rezekinya diberkahkan juga, Amin. senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terutama yang belum nikah, engal-engal nikahnya. Ulah si Ganu nikah sasadok. Rana namanya. Juga naya. Jadi jodoh, kematian, rezeki emang hakikatnya rahasia Allah, tapi manusia yang harus Ikhtiar. memecahkannya ya istilahnya. Ulah pedah dari si atau jodoh di Allah kurang tengah ulang we cicing atau ngalung siga anu kita mah rada bahaya. Rizki disiar tidak datang, jodoh pun tidak disiar mau datang, soalnya orang kan lain anak Joko naon kiranya anak nu kitu mah teu suruh duge pasti pada nawisan Pak Priyogi Putra Abi. Iya udah ayo urang mah curi ganggu pahan maneh. Jadi guys, ini mah hitung-hitung iklan saja. Barangkali ada yang barangkal bisa dihubungi. Iya, di lebat punya. Hampura lauk. Oh, di Sakedap jauh. deui. Anda akan menjadi penghuni perutku. Hampura, 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 hampura.